Paman Badranaya Astra Jingga. Paman Badranaya Astra Jingga. Lamun segtiama urang naluntik kena kahirupan urang di alam dunia, mual jauh tina hinaan, cacian jeung pujian tiap-tiap manusia. Tapi sangkan urang salamet hirup kumalandang di alam dunia teh kade ulah lepas tina wasiat nu jadi guru-guru urang nu aya di pondok pasantren Suryalaya. Anu katelahna disebatna Ranggeyan Mutiara. Lamun seug teh mah ditaluntik dirasakeun kana diri eta teh pepelingkeun diri sangkan urang ulah saperti kitu. Nu kahiji ulah ngewa ka ulama anu sazaman. Harti jerokna nyaeta rek saha we ulamana, rek nu kumaha we ulamana urang tetep kudu hormat ajrih ka anjeunna sabab anjeunna katelah ulama nu pinuh ku pangaweruh jeung kaelmuanana. Nu kadua ulah rek nyalahkeun kana pangajaran batur. Hartina urang hirup kumalandang di alam dunia teh loba pisan Islam anu ajaranna beda-beda jeung rupa-rupa. Pemahaman dina ibadah, pemahaman dina salat, pemahaman dina fikihna. Hartina urang ulah sok rek nyalahkeun kana pangajaran batur. Nu katilu ulah rek mariksa murid batur dina harti ulah ngarasa ajaran urang pangbenerna, ulah ngarasa guru urang pangbenerna, ulah ngarasa urang jadi murid pangbenerna, nepikeun kana luntik jeung mariksaan murid batur. Keun wae masing-masing we dina ajaran wah urang laksanakeun. Nu kaopat ulah medal sila upama kapanah. Ieu jero artina hartina rek dicaci, dihina, diejek usaha wae tetep urang ulah ingkah balilahan, tetep istiqomah dina ngamalkeun, istiqomah dina ngalaksanakeun, istiqomah dina ngalaksanakeun ajaranana. Nu terakhir kudu asih ka jelema nu mika ngewa ka maneh. Berat Astra Jingga ieu teh. Berat ka cida. Sabab lamun teh mah urang dihina paling hayang ngabalikeun hinaan, dicaci ku batur hayang malikeun cacian, dipikang ngewa ku batur hayang malikeun ka ngewa urang. Tapi cekur urang dasarna tin hasil riadoh anjeunna, pengalaman anjeunna. Lamun seug teh mah batur ngewa ka urang, urang ulah malik ngewa ka eta jelema. Komo eta jelema teu ngewa-ngewa acan. Artina urang kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Ieu mangrupikeun mahkota Intan Mutiara nu kudu urang dilaksanakeun sangkan hirup urang aya dina kabagjaan dunia jeung akhirat. Paman Badranaya Astra Jingga ieu urang babarengan sangkan menang kabagjaan dunia jeung akhirat. Amin.